Hei, naon mang? uing nyeri harigu euy. Oh nu kieu sagu teh aya hayang apa tan nu teh kadaharan urang peuntas ning di ditu anu eta urang peuntas we lah. Ieu teh sagu nu teh mun urang mah kira ieu teh mang. Lain nanyakeun ieu uing mah. Ieu nyeri harigu urang teh sesek napas. Oh iya teh diijek di ditu na teh digalih di kitu tah meunangan diparud heula ieu teh diparud ku mesin di kitu tah digiling nu kieu teh ieu. Lain ya ilaha illallah lain nanyakeun ieu urang ieu kudu dikumahakeun ieu urang nyeri dada ieu. lah prosesna lila nu kieu teh pan ayeuna ti dieu ti nu ngalaki teh di ditu teh ku mesin didurudu di parud mun cek urang mah ieu teh diasupkeun kana mesin durudududud gitu mah. Terus dikejek di kitu digali ieu teh. Yo. Lain nanyakeun ieu urang mah. Ieu nanyakeun ieu ubar ieu urang nyeri dada sesek napas lungse. Nya diparud atuh mang digali hek dibanyur ku cai geura. Nu kieu mah dibanyur ku cai disaring hek diengkeun sapeuting dituna kana bak kayak kitu kieu teh. Kitu aya elodna nu kieu teh. Aya lain nanyakeun ieu kumaha urang ka ieu kadada mah bisa cager lamun henteu diubaran rek dikumahakeun jeung kudu kumaha ieu teh. Nu kieu mah da alus cara kawung nu kieu mah sok dipake kue ka dituna teh dipake cilok dipake cimol nu kieu teh Bang. Mun percaya jadi henteu ngeunah cicing teu ngarareunah ieu teh. Moal make ku cacing mu jauh nu kieu mah kana cacing mah atuh. Mal aya cacing anu kieu mah moal. Da dina tangkal kai janing di luhur prosesna ge moal mal aya cacing tong salempang. Ya. Pokoknya mah urang marek berobat yang geus teu kuat lungse, puguh teu bisa lempang teh sesek napas. Moal mal ku cacing nu kieu mah paling oge lah. Ieu engkena ka dituna dijieun kue bangsa ieu ninganan kue aci tah. Kue aci ti nu kieu. Kajen pokoknya mah ieu mama nanyakeun ieu urang marek berobat geus teu kuat sesek napas. Moal mah berubah nu kieu mah tuh euy berubah kumaha ada anger dahareun nu kieu mah lain aci kawung. Sarua jeung aci kawung nu kieu mah ieu. Mun ka dituna mah ieu teh jadi ieu jadi kue aci